Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-khatimatu ari ieu eta hiji panungtungan pinaso iha amatin dina pirang-pirang nasihat anu umum bagian kahiji. Ayuhal waladul ajizu hei budak anu mulia. Innaka sayaktosna anjeun ta'isyu eta hirup anjeun pi zamanin dina waktu yakunu anu bukti atawa anu aya sabiru jalma anu sabar teh ala dinihi netepan kana agamana ieu si sobir kal qabidi eta saperti jalma anu nyekel alal jamri kana ruhak kama seperti perkara jaa anu datang ieu ma fil hadisi dina hadis. Payalzamuka mangka misti ka anjeun naon anta tamassaka yen kudu nyekel anjeun bidinika kana agama anjeun fi kulli halin dina tiap-tiap tingkah wa antas biro sareng yen sabar anjeun ala zalika kana itu din sobrol akwiyai kalawan sabarna pirang-pirang jalma anu kuat minari jali ti pirang-pirang lalaki wa antu hafizo sareng yen kudu ngaraksa anjeun ghayatal muhafazati kalawan antekna ngaraksa ala hadhin nikmati kana ieu nikmat allati anu hiya ari itu lati afdolun ni'ami eta pang utamana pirang-pirang nikmat ala inget wahya sareng ari itu nikmah nikmatul islami eta nikmat Islam wal imani sareng nikmat iman. Fala tatruk mangka ulah ninggalkeun anjeun syai'an kana saeutik oge min awamiri dinika tina pirang-pirang urusan agama anjeun walau fi asyaddil auqati sanajan dina pangbangetna pirang-pirang waktu wala tahsya sareng ulah sieun anjeun fihi dina itu din ahadan ku salah saurang min ahli zaighi ti ahli mengkolkeun wa dhalali sareng sasar wa du'atil kufri sareng pangundangna kakupuran wal ilhadi sareng nyengsol wa tabta'ida sareng kudu ngajauhan anjeun an majalisihim tina ngabarengan itu anu kabeh wal isghai sareng ngaregepkeun ila diayatihim kana pangajakna itu anu kabeh al kadzibati anu bohong wa mutalaati kutubihim sareng ningalian pirang-pirang kitabna ieu anu kabeh al jadzabati anu narik fa innaha karana sayaktosna itu kutub sumumun eta pirang-pirang racun qatilatun anu ngabunuh wa qad alafu sareng nyata geus ngarang ieu anu kabeh ha kana itu kutub liah dimu karena rek ngaruntuhkeun ieu anu kabeh biha kalawan kutub aqaidal muslimina kana pirang-pirang akidahna jalma muslim wayufsidu sareng ngaruksak ieu anu kabeh biha kalawan itu kutub akhlaqahum kana pirang-pirang akhlakna jalma muslimin wa adatihim sareng kabiasaanana ieu muslimin wallahu a'lamu bissawab.